Ayo dompetnya pindah. Bisnis tete cair-cair, oi. Iya. Teuing. Kenaon coy. Teuing ngobrol naon. Enak kelas we heula. Bang, kalian teh pinjam duit. Oh. Si Azmi, ayo lagi ah. Hah? Ayo lagi. Terima. Ayo. Iya. Dompet. Siap. Ya, budak ya, lah, ayo butuh ya. Gue teboga ini tah. Maka dia teh pinjem duit. Juga. Iya. Itu. Lumayan datang kayak butuh nah we unggul. Mana tadi ya? Baru tak, aduh. Cak, biasanya si Azmi teh suka liwat ke dieu sia. Sok dirinya. Heeh. Tapi seorang jalan dirinya. Ayo. Ya. Pernah raon itu, euy. Dina kurangin ke dompet we. Copot, Cak. Nah, dong, diantep nih, Hei, naon? Enak dong. Wow, naon. Kita kan teman cik. Oh, siap. Bang, naon. Wow, naon. Hei, dompet. Apa duit? Mi. Kernaon. Biasa dengan angin euy. Udah. Duit teh geus meunang can. Acan iya. Oke ku aing pangneangan keun kewe dagon di imah. Ayo dompetnya pindah. Ya mau jual euy dompetnya Bawa-bawa euy. Nah, euy dompetnya mau jual aing mah dieu. Bawa-bawa gaib euy. Bah. Oh, eta panusan alangna. Maneh deui. Iya lo iya euy. Karunya maneh. Kumaha geus meunang can duit teh. Acan iya euy, lalir kieu neang duit teh sih. Butuh sabaraha duit teh? Butuh 1 juta iya, jeung nebus motor di gade. Aya ieu duit mah teu sabaraha aja teh. Yeuh, teu sabaraha we. Bulus. Yeuh, Nuhun ieu lah. isukan bayar oh. Iya, bulus euy. BAB di. Oh, sana.
si kaju Ica. Heuh si Admi. Jalan ah. Jalan deui. Yuk. Bisa om. Woi, anak kemana? Kita celana kemana? Coba duitan nih. Ayo weh, gue dateng. Ngerebut duit teh. Cak orang ini cak. Nyumput cak nyumput. Cak. Si Admi. Dari celana. Ayo balik ah.